Iya mah bapak hatur lumayan atuh dina kolong meja eta teh. Alah diamplokan. Etang-etang kanggo ngagaleuh ucing. Osok api-api eta teh. Nya si pejabat teh sok api-api. Wah, teu kedah kikieuan ieu mah tos kewajiban simkuring gitu jawabna teh. Alah meuni heueuh meuni hayang kumaha kitu nya tah. Barinya upami da ieu mah upami teu ka salira mah kitu walerna teh. Upami teu ka salira mah nya ieu teh da memang nya berat lah ieu teh nya. Atuh ieu mah ditampi kanggo murang kali kieu nya. Ya, terima kasih Pak Gubernur atas solusinya dan sebetulnya mungkin ini menjadi permasalahan yang cukup lama namun bisa selesai dalam waktu 20 menit. Jadi ada Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia wargi Mang Ayi di mana we ayana dipaparin panjang yuswa bari sehat jeung bari rezekina rahayu dunia raud akhiratna. Dina video anu ieu simkuring bari sebentar. Patali video anu dikintun ka simkuring aya rapat 20 menit. Tah ieu mah minangka opini ti masyarakat cacah kuricakan kita taran hanap kitu tanya nonton video eta ieu komentarna teh nya. Eta teh rapat memang anu sakedah nama standar namanya di negeri atas angin gitu di ditu sanes urang di negeri atas angin mah eta teh biasana mah dilakukan berhari-hari nya beak waraga nu gede kitunya hotelna ge tara cukup hiji itu ieu tek bagi wah loba we pokona tapi ieu mah simpel kitunya anu dilakukeun teh eta teh rapat teh di ruanganna mah kawasna mah di Pemda Subang gitunya dihadiri ku Bapak Gubernur urang teh Kang Deddy Mulyadi, lajeng aya oge Bupati Subang, lajeng aya oge eta teh perwakilan ti pengusaha perusahaan pengembang tanya meureun kawasna ieu mah salah sahiji direksina gitunya di jenenganna teh PT Surya Cipta Swadaya eta pengembang ti Subang Smart Politan. Wah, proyek raksasa eta teh. Anu eta teh geuningan para mafia taneuh, para bandar taneuh, para maklar taneuh, calo taneuh, abring-abringan ka ditu. Tah, nya da memang maranehana mah geus baroga petana kitunya. Lamun ceuk bahasa dengan nama blueprintna, teuing ti mana meunangna eta nya bisa nyarahok itu ieu nepi ka dieu batas anu bakal digunakeun eta ku perusahaan pengembang teh gitunya nya eta mah keun engke lah nah pikasirieun lajeng aya oge perwakilan ti minangkana mah konsumen ti PT Surya Cipta Swadaya nya eta BYD eta teh perusahaan raksasa nya perusahaan mobil listrik terbesar di dunia sareng baterai listrik nya baterai perusahaan baterai wah hebat eta perusahaan jenenganna teh BYD anu diwakilan ku Pak Luther Panjaitan tah kitu nya tah lajeng aya oge ti PLN tapi sateu acana majeng kana bahasan eta omat kedah di subscribe heula supados simkuring sumanget dina ngadamel video-videona langkung edukatif langkung informatif kapayun teh mudah-mudahan langkung solutif tah kawas itunya omat wargi Mang Ayi tonton video ieu dugi karengse supados henteu lepat paham tah kawas itunya dilajeng wae kana jajar tah nyata tos kajadian rapat 20 menit padahal mutuskeun anu sakitu hebatna kitunya panilik simkuring sareng rencang-rencang simkuring masyarakat cacah anu aya di Jawa Barat gitu tah eta ninggal orkestrasi anu dipimpin ku Kang Deddy Mulyadi nya anu memang eta teh figur pamimpin anu nya sementawis ieu mah saur simkuring visioner gitunya berani mengambil tindakan-tindakan yang out of the box nya anu keluar tina pola pikir anu normatif nu standar ieu mah nya memang nya kawilang
cerdas lah sim kuring mah reueus gitu tah. Sok sanajan di dinya teh mantena kagungan otoritasnya hartosna dalam kewenangan gitu. Dan memang gubernur mah ti sagedengeun mibanda otoritas sareng kewenangan mantena oge minangka perpanjangan tangan ti pemerintahan pusat. Nah seperti itu benten sarang bupati gitunya tah rada salit benten teh gitu. Dina momen rapat anu ieu nya sok padahal aya kasempatan eta teh upami di negeri atas angin lantaran eta mah aya kewenangan mutlak ti gubernur kawas gitu. Tapi mantena henteu nyadak posisi eta nya mantena milih mengorkestrasinya henteu ngagunakeun momen ieu kanggo ngalap keuntungan pribadina gitunya. Sok sanaos kesempatan eta teh ageng pisan gitunya. Da upami di negeri atas angin mah tah osok ieu kajantenanana teh nya sok sesah teh nyumpingan pejabat teh atuh da wah di negeri atas angin mah agak geden teh hebat atuhnya. Nah, ieu anu sok dilakukeun ku di negeri atas angin upami bade ngadeusan tah ka eta mah bade gubernur bade bupati nya atuh kalebakna panginten kacamat kalurah osok ieu eta teh sasah pisan eta teh nepanganana teh gitunya. Sok padahal gampil pisan gitunya ngan sakutat oge gitu tah rengse gitu nya. Tapi dilakukeun teh kadang-kadang gitunya anu dijajadikeun ke teh kawasna teh mibanda pola pikir kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu tahnya. Anu balukarna atuh hese beleke eta teh padahal atos 300 kali eta memohon untuk menghadap teh. Ieu biasana tanya. Bapak, sebelumnya saya mohon maaf, mohon izin. Semoga Bapak berkenan untuk mengabulkan permohonan kami. Gitu tah saur tamu na teh cenah ari walaran Bapak pejabat teh kieu. Berhubung kemenangan dan ya aturan-aturan sok padahal mah eueuh aturanna teh ya teh. Dia jadikeun we eta teh ya. Ya karena hari ini lagi musim banjir juga sekarang musim hujan dan hujan angin ya longsor itu ada ibu-ibu juga yang mau melahirkan jadi mohon maaf segala ditataan eta teh padahal mah eueuh hubunganna nya masa kawin monyet itu ieu disebut eta teh supaya aya kesan ieu teh hal anu berat pisan padahal mah tinggal kotret beres eta teh tidak sirieunnya di negeri atas angin mah. Tara beres ku sakali terus eta teh nya wah nepikeun ka aya we acara lobby itu lobby ieu anu pada akhirna kieu pada akhirna mah tasi tamu teh nya Bapak terima kasih Bapak sudah berkenan mengabulkan permohonan kami. Ieu mah Bapak hatur lumayan atuh dina kolong meja eta teh alah diamplokan etang-etang kanggo ngagaleuh ucing osok api-api eta teh nya si pejabat teh sok api-api wah teu kedah kikieuan da ieu mah tos kewajiban sim kuring gitu jawabna teh alah meni nih hayang kumaha kitu nya tah. Barinya upami da ieu mah upami teu ka salira mah kitu balerna teh upami teu ka salira mah nya ieu teh da memang nya berat lah ieu teh nya atuh ieu mah ditampi mah kanggo murang kali kieu nya. Tah kitu nya tah eta teh tapi eta dilakukeun ku Kang Deddy Mulyadi nya sakotret beres dah sakuduna kitu di kampung oge tapi dah heran di negeri atas angin mah nya eta mental pejabat teh kawas kitu wadol. Dina rapat eta anu katawisna santai tapi memang solutif nya ieu nu dilakukeun ku Kang Deddy Mulyadi tawas nying hareupan budakna
gitu kawas kita. Ya, pada siang hari ini kami justru ingin mendengarkan Bapak ini keluhannya apa, gitu. Jadi bukan lagi basa-basi kita paparan, kita ingin mendengarkan keluhannya apa. Seluruh keluhan itu mana yang bisa diselesaikan oleh tingkat kabupaten, mana yang bisa diselesaikan oleh provinsi, dan mana yang bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat. Jadi Kadia aya naon hidup teh kunaon naon kasusahan hidup gitu kawas kolot we ka budakna gitu tah nya atuh budakna teh nyarita apa ieu teh erek nyeun ieu kieu tah kitu nya cenah memang dina protokolna kawas kitu tah kawasna video atuh derak-derak teh tah si budak teh dina hal ieu mah perwakilan ti BYD heula nyarios teh nyata nuku Pak Luther Panjaitan dia nya Abang Luther da kawasna Panjaitan mah urang Bataknya lain urang Subang. Jadi singkat saja, BYD ini adalah perusahaan kendaraan listrik dan baterai terbesar di dunia, Pak. Investasi kami pada awalnya adalah 11,7 triliun, baru saja kami menaikkan menjadi 17 triliun. Salah satu hal yang menjadi fokus dan alasan kami meningkatkan investasi adalah confidence level. Tidak hanya dari market, juga dari area yang kami putuskan untuk menjadi lokasi industri pada di. Eta teh perusahaan BYD teh nya investasi awalna teh cenah disebatkeun 11,7 triliun. Wah, hebatnya. Hebat atuh. Wah. Dugi ka kiwari ditambih deui janten 17 triliun. Wah. Eta teh ku alatan aya confident level anu hartosna tingkat kepercayaan naik gitunya. Jadi wah geus imah bakal nguntungkeun tah kawas kitunya. Eta mah tina segi market boh tina segi area nya anu hartosna meureunnan pengusaha atos katawis lajeng dina area oge dina kawasan produksi katawisna memang ieu bakal nguntungkeun pikeun perusahaan BYD lantaran lantaran pamingpina anu memang solutif memberikan stimulan anu rasional gitu jantan weh percantenan gitu tegasnya lajeng deui cepat gitunya lajeng deui tidak berbelit-belit tah eta jadi investor teh nu tadi teh ya confidence levelna naik kitanya hebat lah apresiasi gitunya sementawis ieu nya mudah-mudahan oge tetap dina Kang Dedi teh konsisten gitunya tah dilajeng deui ka perusahaan pengembangna gitunya kawas kieu sok ayeuna ujangeun naon ujang teh prayogi naon kawas kitu nya sok jang Jang Surya Cipta Swadaya prayogi naon hidup teh gitu nya saur Kang Dedi teh. apakah memungkinkan jika dibuatkan temporary exit gitu Pak? Di antawisna aya masalah pembebasan lahan lajeng prayogi jaruristik kira ngangkung 12 km cenanya lajeng deui prayogi temporary akses maksudna mah ti jalur tol teh hoyong aya jalur sementawis kanggo pengembang kitu nya eta diakomodirnya ieu nu hebat nama tah. Gubernur boleh nggak? Udah, sekarang siapin suratnya, ya kan? Dalam waktu 10 menit sudah WA ke saya. Nanti saya langsung WA ke menterinya, Menteri PUPR kan? Ya. Menteri PUPR-nya. Saya yakin habis Lebaran udah bisa kelar. Terusin Pak. Kang Dedi nya eta nginstruksikeun ka stafna supados ngadamel rekomendasi 10 menit kudu geus di WA ka anjeunna. Wah. Hebat eta mah. Nya 10 menit jadi nu gawe jeung Kang Dedi mah kudu bener-bener ahli jeung anu bener-bener rancius. Nya ulah caleuy meng pelehe. Wah geus ripu digawe jeung Kang Dedi mah. Nyeun surat rekomendasi 10 menit kudu geus rengse. Wah geus hebat eta mah. Nya. Riweuh eta mah jadi bikin repot rerencangan. Kesimpulanana gawe jeung Kang Dedi mah kudu bener-bener profesional, ahli hartos nama. Terkait pembebasan lahannya,
akhir-akhir ini mungkin karena gaung perkembangan Subang sendiri yang begitu besar, di lapangan ini gejolak yang terkait dengan pembebasan lahan cukup pelik, Pak. Nggak peliknya di mana, Pak? Langsung aja, Pak, harga. Bapak bertemu langsung nggak dengan pemilik tanah? Ya, Atau lewat pihak? tim kita bertemu langsung maupun melalui ada beberapa mediator. Gimana kalau nggak pakai mediator? Kita ketemu warga aja, kita kumpulin. Saya pimpin langsung. Alhamdulillah, Pak. Ya, nanti habis lebaran ya. Siapa? Habis lebaran nanti target Bapak di mana, warganya oleh gubernur akan diundang Siap. untuk bicara perkembangan ini dan orientasi ini, dan tidak boleh pembayaran pakai pihak. Siap. Karena dari bapaknya bayar gope, ke pemiliknya cuma 75 itu Ya. ya. Selesai, nggak boleh banyak calo, Pak. Bapak efisien, warga kan saya nggak ada masalah. Warga misalnya 500.000, 200.000 asal diterima oleh warga. Bukan ketika pembebasan yang kaya adalah mafia tanah, bukan warga. Ya. Nah, dina video ieu oge sim kuring baris ngemutan Kakang Dedi nya. Tah ieu dasarna memang tina pengalaman sapopoe kawas kieu tah. Kang Dedi ayeuna baris ngajejeran pembebasan lahan nya di kawasan anu rek digunakeun ku BYD teh jeung rerencanganana. Tah. Eta teh nya sakatarang sim kuring geus loba pamain-pamain anu disebut mafia taneuh teh. Jeung bandar-bandar taneuh nya, maklar-maklar taneuh, calo-calo taneuh teh geus kulayaban. Di 2 tahun ka tukang oge, 3 tahun ka tukang oge eta teh Kang Dedi. Jadi kudu hati-hati sabab ye maranehanana mah nya dianggap pusing kuring mah boga tanaga anu leuwih. Tah, urusan dinu kalari udeg mah nya ngaran-ngaran urusan padaringan jeung pabeasan jeung eta mah ibaratna cocokan maranehanana apanan para mafia taneuh eta mah pasti backing nage sok tara atah-atah eta teh nya para petinggi eta mah rek aya nu di jero negeri atanapi di luar negeri tah kitu para mafia tanah malah tah kitu nya sim kuring inggis melang hariwang Kang Dedi di aroprek tah kawas kitu Kang Dedi nya cing atos-atos we Kang Dedi tah kawas kitu sim kuring lain dek nyingsieunan ka Kang Dedi nya tapi ieu dasarna fakta geus loba ti karangan birokrat oge anu jadi pamain ti mimiti lurah nya camat ya lah pajabat-pajabat eta mah kitunya jeung para pemain pengusaha pembebasan lahan nya eta teh da rupana mah eta teh geus boga jaringan-jaringan anu kuat da lamun teu mibanda jaringan anu kuat eta ti mana maranehana meunang gambar nya watas-watas anu rek dipake tek-tek bengek eta teh baroga eta teh lamun teu ti institusi anu berwenang tah ieu hal ieu nya da geus araredan saur sim kuring oge nya di negeri atas angin mah riweuh lah urusan karya teh korupsi teh geus mahabu di mana-mana tah eta lah geus ayeuna mah entong ditutup-tutup lah urusan korupsi mah eta nu ngajadikeun bangsa Indonesia nya khususna urang Sunda lara balangsak teh kitu tah. Kiwari ku Kang Dedi teu diberi kesempatan nya padahal eta mah da memang sesana kawasna sesana anu aya rada parageuh kitu tadi erek dibebaskeun teh. Dalamun babari mah di awal mula oge geus dibebaskeun ku harga-harga anu malurah. Tah. Para maklar ieu geus baroga bati ngabebaskeun ka perusahaan Surya Cipta Swadaya teh geus baroga bati eta teh geus baleunghar memehna tapi lain bangsa kuring eta teh nya. Hampura sim kuring. Lain rasis sim kuring. Tapi bener lain bangsa kuring nu baleunghar tina pembebasan lahan patimban teh lain eta teh. Tapi moal disebutkeun oge ku sim kuring.
Tah kawas gitu Kang Dedi. Mudah-mudahan atuh ya bisa rengse supaya investasi-investasi teh anu diluluguan ku BYD nya anu pada akhirna mah jadi effort positif pikeun pangwangunan di Jawa Barat. Tapi cing emut oge kade ka pejabat-pejabat anu berwenang omat upami maparin lahan gitu nya, upami maparin lahan omat tah kedah ngetang karena fungsi lahan sarang oge ulah berpatokan pada zona nya. Da zona mah kadang-kadang eta teh meunang nyieun ya lah kieu teh di negeri atas angin mah lah nya main antara legislatif nya jeung eksekutif yudikatif anu pada akhirna mah nu rarugi mah nya bangsa urang keneh wae kitu nya. Tah kawas kitu dina urusan alih fungsi lahan mah. Nah, tapi dasar urang Sunda nya Kang Dedi mah gitu dina suasana anu ngabahas hal anu berat tapi dibawakeun ku nyaringan kitu nya masih keneh we aya banyol nya make jeung nyebutkeun saya ingin dapat istri. Oke, pokoknya seluruh kebutuhannya sudah komplit, sudah terpenuhi ya. Ini komitmen, jadi beritakan pada seluruh dunia bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat memberikan ruang bagi investasi, menjaganya, merawatnya, dan melindunginya ya. Nah, dengan satu pesan, nggak boleh nyakitin perempuan Subang gitu ya. Nggak boleh nyakitin perempuan Subang gitu aja. Bupati selesai. Kerja ya, kaos. Kalau ditelepon jangan susah. Bangun pagi. Ya, terima kasih Pak Gubernur atas solusinya, dan sebetulnya mungkin ini menjadi permasalahan yang cukup lama namun bisa selesai dalam waktu 20 menit. Pak Gubernur, Ini saya Pak Bupatinya, mana Pak Bupati? Ah, ini kita baru rapat dengan pengelola kawasan industri apa Bapak? Subang Smart Qualita. Pabriknya apa yang akan dibangun segera? BYD. BYD itu pabrik apa? Pabrik mobil listrik, Pak. Pabrik mobil listrik. Butuh tenaga kerja berapa? Hampir 18.000 full 18.000 full capacity. Kemudian kualifikasi pekerja yang dibutuhkan apa? engineer dan Engineer. teknik elektronik. Dalam butuh waktu berapa tahun ke depan kami harus siapkan? Dalam waktu tahun ini, Pak. Tahun ini, oke. Pada tahun ini pemerintah Provinsi Jawa Barat harus menyiapkan 18.000 untuk calon tenaga kerja di BYD. Ya kan? Baik tenaga kerja terampilnya maupun tenaga kerja biasanya. Pak Bupati, siapin latihan. Siap. Didik gaya militer. Siap. Jangan kolokan. Siap. Tenaga kerja Subang tuh tenaga kerja pemberani. Siap. Jangankan kerja di Subang, kerja di Jepang aja bagus. Siap. Kerja di Arab saja bagus. Masa kerja di sini nggak bagus? Bagus. Siap kan tenaga Siap. kerjanya? Siap. Biayanya disiapin. Siap. Oke, aman. Ada kekurangan-kekurangan, Pak? Semuanya udah solve oleh Pak Gub. Oke. Barusan rapat berapa menit? Hanya 20 menit. Menyelesaikan masalah yang banyak. Satu, listrik selesai. Betul. Jaringan jalan selesai. Akses pintu tol kita bicara hari Senin dengan Pak Menteri Menteri PU ya. Oke? Oke, terima kasih. Pokoknya Jawa Barat istimewa ya. Istimewa. Jadi tidak benar bahwa kesulitan lapangan kerja. Yang ada adalah satu perusahaan sudah ada 18.000 siap menampung tenaga kerja. Tinggal kemampuan warga Jabarnya untuk bekerja dengan baik, sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Dan yang paling utama, pembebasan lahannya harus langsung dengan pemilik lahan. Tidak boleh dengan calo, biar bisa membeli dengan harga yang sesuai dengan harga pasaran. Oke? Terima kasih ya. Pokoknya Subang, Jawa Barat Istimewa. Lapang sepak bola, siapin masjid. Ya saya pikir orang pindah rumah, dapat duit, siapa sih nggak mau? Nah, kalau saya nggak pengen dapat duit, saya pengen dapat istri. Saya pengen dapat istri. Nah, lamun cek hitungan mahnya Kang Dedi mah atuh rek hayang anu model kumaha kitunya erek anu kelas racing nepikeun ka modifikasi full heuh bakal atuh bisa teu ka wasim kuring nya bat ngukut nu aya oge teu ka urus tanya teu ka servis olina sarang diganti meureunna sarang asup ka salon kitu nya ari ku Kang Dedi mah atuh diketre sakieu oge tah geus ngabring tah awewe teh Kang Dedi nya lamun kira-kira Kang Dedi teu sanggup mah ngawakilkeun ka sim kuring lah. Sok kirimkeun lah
selera Kang Haji Dedi teh kawas kumaha kayak kusim kuring anu screening nama lah nya seleksi jeung verifikasi nama keur calon bojona Kang Haji Dedi Mulyadi nah milari nu istimewa lah sabab engke bakal jadi ibu negara tah inget-inget sabab engke bakal jadi ibu negara tah nya aminkeun eta oge lamun Kang Dedina konsisten ngokolakeun rahayat anu barangkeakan rahayat teutik tah anu tetep kudu dicabak mah dielus mah eta teh tah bangsa sim kuring anu cacah kuricakan anu sapopoena teh sore dahar isuk henteu isuk dahar sore geus puasa deui wae da eueuh atuh hakaneunana tah kitunya da upama ngobrolkeun nya Kang Dedi Mulyadi mah moal reng saya ku sapoe eta teh gitunya dicekapkeun aduy ka dieu tah sok sanaos aya bahasa kieu gitunya kasim kuring langsung nyariosna teh wah mang dari gratifikasi mah geus samemehna ieu mah video mah geus dikondisikeun gitu tanya hapunten sim kuring mah moal lebet karana eta memang eta teh pola pikir anu kritisnya kedah oge mibanda kritisnya pola pikir kritis kawas gitu gitunya teu sawios-wiosnya tapi sim kuring khusus sim kuring moal lebet kana ranah eta margi ranah eta mah katawisna memang tos aya tendensius suudon gitunya tah sim kuring sanes passionna nya dina suudon mah numutkeun sim kuring mah eta teh memang kritis tapi nya pola pikirna oro-odo lah gitunya keun we dangke ge bakal kapanggih bodas hideung bule hideung melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng lamun melak hade balukarna teh baris hade lamun melak goreng balukarna ge moal hanteu bakal goreng tah cekap sakitu nya wargi Mang Ayi kedah tetep mibanda pola pikir anu kritis tapi rasional logika anu kuat lajeng nalar anu sehat dicekapkeun deui kadinya insyaallah urang tepang deui hapunten anu kasuhun bilih aya nu ka badug harigu kadupak dada kasunul kalbu kasebit ati si hapuntenna nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu.